Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Mangga sok kaparayun maradep madep. Kanca dangu sadayana nyangakeun kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugika geus beres sasalaman bring kalaluar dijajakeun ku Ratna jeung Nyi Kokom. Sajroning kitu teh Nyi Kokom teu boleh mikir kumaha carana sangkan manehna hasil pamaksudanana tur teu nimbulkeun kaributan model harita. Duy kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sedeng Herman harita teh keur gagaro sirah di tepas hareup. Manehna bingung kacida kudu kumaha nya peta. Laku lampah nu teu hade geus kanyahoan ku pimitohaeun jeung ku Neng Eti pipamajikanana. Ari hate tetep mibeurat sabab ari karatna mah geus puguh moal aya pangharepan. Yakin Ratna moal daekeun deui jeung ongkoh ka Neng Eti oge manehna teu bisa ngayakinkeun nanya Neng Eti teh masih kana miharep ka dirina atawa geus teu hayang deui wawuh. Dari nempo tina adat jeung paroman Neng Eti mah jelas amakna teh lain heureuy-heureuyaneun. Jadi gede sangkaan hangtu Neng Eti teh bakal ngabedokeun. Leng Herman mani uleng mikirna teh bingung ku pipetaeun. Awak sieun beuki gede kawirang. Terus bohongna jeung teu benerna geus kanyahoan kunu dipikasieun. Geus kanyahoan ku kulawarga Neng Eti. Sedang waktu kawin tinggal 13 poe deui. Aha cenah ku pihak Neng Eti rek dijadikeun atawa rek dibedokeun. Ari keur Herman mah kacida bingungna da sidik salah. Katambah-tambah biaya teu boga. Lamun teh mah pihak Neng Eti ngahampura terus ngajadikeun salametan dina waktu nu geus ditangtukeun. Di mana keur biayana? Da duit ngan nyekel 20.000. Ari rek ngandalkeun ladang setoran buntut sok sieun teu meunang gede. Kudu kumaha atuh manehna teh? Komo deui mun ku pihak Neng Eti dibedokeun. Manehna leuwih-leuwih wirang. Bisa-bisa ku Neng Eti diadukeun ka bapana. Kumaha mun pasamad nyahoeun yen kalakuanana teh teu bener. Parentang tuh manehna teh dicarekan boa terus diusir moal di aku anak. Cilaka. Tetela aya nama aing teh cilaka. Kalakuan aing geus lain Rusiah deui. Teu sangka aing kudu kapanggih ku Eti. Piraku deui hari Eti rek luas ngebedokeun mah. Dah asa mustahil.
Da manehna teh sakitu beratna anak ka diri aing. Dan keur aing mah tetep we bingung. Sanajan Eti ngahampura oge. Kumaha lamun dar salametan aing teu nyugemakeun ka Eti. Tang tu aing teh baris birang temenan. Perkara ieu mah kari kumaha engke we. Asal bener we pihak Eti ngahampura. Aing tang tu gudar gedor neangan duit. Ladang setoran buntut oge meureun. Matak naon ku aing dipake heula. Soal aya nu keuna mah kari kumaha engke we. Kumaha ceuk nasib diri aing. Syukur-syukur mun molos. Nu keuna. Atawa dina aya nu keunana oge. Asal aing loba untungna. Piraku aing nepi ka teu hasil mah. Tapi kumaha nya mun Eti ngabedokeun heuk bebeja ka bapa aing. Cilaka 12. Aing moal katulungan. Gusti, muga Gusti kersa nang tayungan ka diri abdi. Muga abdi dipasihan kasalametan. Kitu ceuk geurentes hate Herman bari garo-garo teu ateul. Jung manehna cengkat kakara oge nangtung kurunyung agen-agena daratang. Horeng harita teh poean bukaan loto. Ku Herman terus we dibawa ka jero saurang-saurang mimiti setor. Aya nu 50.000, aya nu 70, malah aya nu 100.000 pisan. Itung punya itung Herman teh narima 600.000 perak. Power masang 75 we saya mah. Tah aya nu nembak 15.000-eun. Ceuk salah saurang agen bari ngelepus udud bentul. Ramenya 75 mah. Ceuk Herman manis siga nu tenang pisan. Rame di mana-mana tah. Nu meuli ka saya oge aya nu 5.000-eun. Ceuk nu saurang deui nembongkeun bon ka Herman. Kanca dangu rupina upami dihitung kana nilai duit ayeuna ya 5.000 kapungkur teh meureun kana 50.000-an nya. Kitu rupina mah. Urang lajengkeun. Wah, ari nu rame kieu mah biasana oge. Tara kaluar. Tenang we lah. Ceuk Herman. Nya sanu nyaho kaluar. Pan bahaya dalin saeutik-saeutik atuh. Nah, make jeung bahaya sagala. Ku saya ge da moal rek dipangjahatkeun. Ulah ieu ukur ngan ukur 10.000. 100.000-eun ku saya dibayar. Ceuk Herman ngagos. Padahal keur mayar nu sakitu ge mun keuna teh di mana? Da ngenalkeun setoran mah moal nyukupan. Nya lah percaya ari ka Herman mah. Da moal biji lah. Tiba heula ge. Nu diributkeun terus kaluar. Ada benar gak tuh bodoh. Cek agen Cibuntu. Nya benar mah sok kontak ka pusat cenah. Asal uang sogokna we gede tang tuh ngageblos wae. Cek saha da teh. Herman ngareret bari seuri. Aya beja. Tembal agen bari terus we mariksa bargasan. Anu geus beres mah rungsong dibikeun ka Herman. Cek Lukman dan ayeuna mah kudu ngudag-ngudag anjing. Biasana masuk biji opat. Power ku salapan opat we lah. Lah geus ku mangke we ku macek peuting. Tembal nu sejena.
Cek saya mah tembak we tah sioh macan. Geura pasti keluar. Keur marbutkeun kode teu kanyahoan ti luar aya nu pupuntenan. 2 awewe jeung hiji lalaki make kopeh bodas. Horeng teh Haji Ahmad jeung kulawargana. Nu maksudna tayalian iwal rek nguguhkeun ka Herman. Ku sareret oge. Ku Herman geus katempo yen nu di luar teh Neng Eti jeung indung bapana. Atuh Herman teh ngeleper. Dadak-dadakan hatena dagdigdug. Kahiji sieun da rumasa boga dosa. Ari kaduana sieun kanyahuan pagaweanana. Komo ieu keur milang duit ladang setoran. Katamah dina meja numpuk bargasan jeung bon-bon sajena. Mangkaning Pak Haji jeung Bu Haji teh ngewaeun pisan ka jelema nu resep kana buntut. Ari ieu pimienan tueunana jadi banar buntut pisan. Geus kagambar kumaha ambekeunana Haji Ahmad teh. Kulantaran geumpeur jeung sieun sakedapan mah. Manehna olohok bengong. Ogo we kabeh nu araya di dinya teh hareraneun. Kunaon cenah Herman teh bet ngahuleng teu pupuguh. Aya naon? Kabeh ge can aya nu nyahoeun. Kakara sanggeus kadenge aya anu keketrok. Marehna sadar. Tapi sanajan kitu oge eueuh nu nyangka mun Herman sieun ku pimitohaeun. Nyangkana mah nu keketrok teh petugas alat negara nu bakal nangkep maranehna. Matakpok we salah saurang ngomong. Wah, cilaka euy, aya pembersihan. Sada geuning tah keketrok. Sok buru-buru we, buru-buru nya rumput. Tenang heula atuh. Boteng saha? Bet kusieun teuing maneh mah. Cek nu saurang deui bari ngalieu kalebah panto. Lain, eta mah lain pembersihan. Cek Herman semu nu geumpeur pisan. Red deui kana panto. Hate sesebelakan, gede kasieun, loba kahariwang. Nya atuh tenang we ari lain pembersihan mah. Tapi nah atuh Herman kunaon bet siga nu geumpeur? Ceuk agen ti Jamika neuteup ka Herman. Pugu eta teh Pak Haji. Pimetohan saya. Sok buru-buru beresan. Eta bargasan jeung kertas-kertas sejena bahaya mun saya kapanggih mah. Ceuk Herman bari jung cengkat nangtung. Nah mah jeung bahaya sagala. Apaan pimetohan saya teh Haji nu anti pisan kana buntut. Ti mimiti wawuh oge teu nyahoeun saya teh jadi bandar buntut. Jadi mun ayeuna kapanggih teh pasti we saya cilaka. Geus ngomong sok buru-buru. Beresan tah kertas-kertas teh. Ceuk Herman deui. Atuh para agen teh ribut meresan kertas-kertas bargas jeung kertas-kertas kode sejena. Sajeroning kitu Herman mah mani geus teu puguh rasa. Sedeng nu keketrok begitu sabar. Trok. Punten. Assalamualaikum. Haji Ahmad terus keketrok bari pupuntenan. Baru kata rukang itu, wayahna we lah. Lain saya kurang sopan dina waktu ieu mah mugi we lah. Ngamaklumnya. Ceuk Herman nitah baralik make jalan tukang. Atuh para agen teh rada oge teu ngeunah hatena. Sawareha anu kukulutus basana teh kacida teuing cenah Herman mah. Ieu wae. Gara-gara piruksakeun ieu mah. Hujat geura ayeuna mah Herman teh euy. Geus lah.
pengobating omong, ayolah baralik karunya ari kudu diumumkeun mah. Ceuk agen ti Jamika bari ngicit we keluar ti heula dituturkeun ku agen-agen sejenna. Nempo agen-agen baralik make jalan tukang teh. Pasamad kageteun, tara-tara ti sasari baralik jalan tukang. Atuh geus teg we ngarasa curiga, tangtu dihareup keur aya pembersihan. Kamarana ieu teh. Ceuk Pasamad. Bade wangsul Pak. Tembak agen ti Cibuntu. Nah bet jalan ka dieu. Nah keur aya pembersihan dihareup teh. Ceuk Pasamad deui. Atuh aya ari pembersihan mah. Nah atuh jalan ka dieu. Da dipiwarang ku Herman Pak. Eta da aya tamu saurna mah pi mertuaeunana di situ Aksan. Gebeg atuh Bapak Samad ngagebeg geus teg we. Yen semah teh Haji Ahmad pi besaneunana. Atuh Pasamad ngaranjug hate bet jadi hariwang. Maklum boga anak teu tanggung jawab ka pi pamajikaneunana. Geus lila Herman teu ngelol-ngelol ka situ Aksan. Ari ayeuna disusul pisan ku Haji Ahmad. Masalah cenah rek mutuskeun. Ngapa? Cek para agen pamitan berudul we kalaluar ti panto dapur. Pasamad terus we ka hareup rek nyambut ka tamu. Ari hate mah teu weleh gegebegan. Da hariwang sieun milu disalahkeun. Ari Herman kanca saditinggalkeun ku para agen teh terus we ngahuleng. Manehna tetep geumpeur jeung bingung. Sedang nu di luar geus teu sabar, dumeh kesel ngadaguan pupuntenan can aya nu nembalan. Trok 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 trok. Punten. Cek Haji Ahmad manis siga nu jengkeleun pisan. Mangga. Tembal Herman ngeleper. Katayap ka hareup leungeun ngadegdeg mukakeun panto. Ari bray terus we olohok ka Sima. Manawi teh teu aya dipuntenan ti tadi puguh ku ibu teh. Nuju dipawon me teh Bu Eti Pak Haji. Mangga atuh caralik. Ceuk Herman bari rengkuh hormat. Katara beungeutna sepa pisan. Pias semu taya getihan. Hatena beuki dag digugue. Geus kagambarkeun ku pikirna naon nu bakal katarima ku manehna. Naon nu bakal dicaritakeun ku Pak Haji. Daya lian iwal ti nyarekan. Darumasa geus salah. Ari mungkir rek mere alesan tangtu geus moal dipercaya. Ari sabab kalakuanana teh kanyahoan pisan ku Neng Eti. Ceuk basa Malayu mah tertangkap basah tea meureun. Sup tamu ka jero gek dariuk. Herman mah can keneh tenang pikiranana teh. Manehna teu boleh culang cileung samarasa samar kolesed. Diuk teu daek cicing. Kawas nu dicocoan tumila. Ari Neng Eti ti barang jol oge jamadud we. Sigana mah ambekeun ka Herman teh. Keur kitu Bapak Sasmat norojo ti tukang. Ret ka Haji Ahmad pok we nanya. Bari terus sasalaman ka Ibu Haji jeung ka Neng Eti. Geuningan aya tamu tos lami. Nembe. Tembal Haji Ahmad. Kumaha daramang? Ceuk Ibu Haji nanya ka Bapak Samad. Alhamdulillah. Sawalarna kumaha? Ai sadayana daramang. Tembal Pak Samad. Pangesto Kang. Cek Haji Ahmad bade ret deui ngararetan ka Herman. Nu diraret angot beuki ngeleper. Manehna terus tungkul. Teu bani cengkat tina ku kaera. Teu lila tamu di saruguhan kopi
jeung kueh mari. Jep jempe sakedapan eueuh nu nyarita. Puguh deui ari Herman mah ti tadi oge teu kecet-kecet. Katempo anakna kitu teh Bapak Samad beuki curiga we. Hate tetep nyangka goreng. Red ka Haji Ahmad, red ka Ibu Haji. Pok weh nanya deui. Sanes ari akang mani asara leuwas ku sumpingna ayi teh. Cobi mangga geura carioskeun. Bade aya kaprayogian naon ieu teh? Nuhun pisan abdi engal-engal ditaros ku akang. Kieu Akang. Sapertos nu parantos kauninga. Wireh Eti sareng Herman teh tos tunangan. Malih salametan nikahna oge mung kantun 13 dinten deui. Ieu mah sanes rusiah deui, sadayana oge tos pada uninga. Sumun. Lajeng kumaha? Cek Bapak Samad bari ungut-ungutan. Tah ku ayana kitu. Abdi teh kalintang bingahna. Margi abdi teh bakal gaduh mantu. Nanging ayeuna abdi teh rada rumegag. Ari margi tos aya kajantenan anu teu disangka-sangka pisan. Nepi ka dinya reg heula Haji Ahmad eureun nyaritana. Red neuteup ka Herman. Nu diteuteup jongjon we ngeluk tungkul, teu lemek teu nyarek. Cobi atuh. Nah aya kajantenan naon ieu teh? Nah Herman teh tos ngalakukeun kalepatan. Cek Bapak Samad semu nu reuwas. Leres. Nanging kitu oge punten we. Sanes abdi bade ngabaruntakeun. Dongkap ka dieu teh mung bade ngalereskeun supados ulah aya kakaliruan. Ari cariosna mah kieu ya Kang. Kamari teh Eti ka kota bade meser wedak. Ari uwih jo segeruk we nangis. Nya ku abdi teh enggal we ditaros. Nyaeta wakca cenah pendak sareng Herman anu nuju ngabonceng istri nu sanes. Nya kaleresan we estu nu dicacandak ku Herman teh pun adi putra pun paman. Ku abdi oge atos dibujeng ka pun paman. Leres we pun adi oge ngangken saurna dumeh teu terang yen Herman teh picarogieun Eti. Tah kumargi dibujeng ka dieu teh abdi teh hoyong nyuhunkeun katragan, hoyong nyuhunkeun kategasan ti Herman naha bade kumaha kanggo saterasna teh. Cek Haji Ahmad bade ret deui ka Herman. Gebeg. Pak Samad ngagebeg ngadenge beja kitu teh. Hatena nyelek ambek ka anak sorangan. Teu nyangka anak bakal ngabogaan kalakuan anu kitu. Paingan sore na teh indit wae. Boro tar dicarek da sugan teh cenah indit rek kaneng Eti. Ari ayeuna kieu kajadianana. Bogu we saha pikoloteunana anu moal amek. Red Pak Samad ngareret ka anakna. Lila Herman diteuteup. Pok we ditanya. Herman, nya maneh teh geus nyieun kitu peta. Nya maneh teh geus ngabobonceng awewe sejen. Pok jawab nu bener. Ditanya kitu teh Herman teu gancang ngajawab. Manehna ngahulang bingung. Nanyakeun kumaha daerah sieun wirang. Ari rek mungkir da aya saksi tur aya neng Eti pisan. Red kabapana
ret kaneng Eti rei beungeutna jadi beureum awakna ngadegdeg. Teu sangka abdi mah Kang Herman duwi katega kitu. Pahingan atuh teu aya sumping. Pining Kang Herman teh. Ceuk Neng Eti ka karamilu nyarita. Nya Cep Herman. Nah betul sangka teuing. Pada kumaha wae atuh Cep Herman teh. Ceuk Bu Haji bari rada jebi. Dikitukeun teh Herman angot beuki ngahulang. Era kabina-bina. Wirang lain lumayan. Dosana kanyahoan tur diomongkeun pisan hareupeun nu jadi bapana. Kan sadang sadayana Bapak samad oge jadi ngegermet gregeteun. Mun kongang mah hayang nyarekan ka Herman teh. Ngan bae ngaragangan de teu pihadeun ari kudu nyarekan hareupeun pisan mah. Herman, kunaon atuh maneh teh? Bet kitu kalakuan. Duh nyaan maneh mah teu boga pikiran teh. Tah ayeuna kumaha? Nah maneh teh moal ngajawab? Ceuk Pasamad. Bapak, Ibu, abdi rumaos. Abdi rumaos lepat sanes maksad megatkeun ka Eti. Abdi tengah haja bade nganyerikeun. Upami dipercanten mah kena sareng Ratna teh nembe 2 dinten. Harita oge abdi teh kapaksa nganteur ka Ratna. Da Ratna keukeuh hoyong ka kota diantar ku abdi. Tembal Herman rek mindingan kasalahan ku alasan Ratna nu mamaksa ngajak ulin ka kota. Sanajan bener lain kahayang, lain niat maneh. Tetep we salah teh. Da lamun bener mah matak naon mun teu daek. Piraku itu oge rek maksa ngabobedol mah. Salah Herman maneh teh, salah. Ceuk Pasamad. Laras Kang, sakedahna mah Herman teh kitu. Ieu mah bet maneh atoh, beda ngabonceng nu donto. Lah teh poho kepi pamajikaneun. Ceuk Ibu Haji nyaritana mimiti kasar. Atuh Haji Ahmad ngaranjug gancang Ibu Haji ditoel bari diharewosan. Dicarek ulah ngomong kasar. Tenang Bu, tenang, ulah nafsu. Atuh jep we Bu Haji teh jempe. Herman, kunaon atuh maneh teh bet nepi kareurejeungan jeung awewe sejen. Asa ku teu kaharti pisan pikeun bapa mah. Apan 2 minggu deui rek kawin, nepi ka cuel ngantep teu pupugu. Kalah kahayo we ngabobonceng anu sejen. Kitu we meureunnya unggal sore ini teh. Panya teh nya we rek kaneng Eti. Bet kacida-cida teuing maneh mah man. Ceuk Pasamad. Lumaos we Pak, abdi teh lepat. Bapak, Ibu, abdi nyuhun kalihapunten. Ti ayeuna mah abdi teh moal bade deui-deui milampah kalakuan anu sapertos kitu. Ceuk Herman bari neuteup ka Haji Ahmad jeung ka Ibu Haji. Ari keur bapak jeung ibu mah pasti ngahampura. Ngan lamun dipikir mah Herman teh salah. Mun menta dihampura ka bapak. Ari sabab bapak mah da teu ngarasa dicilakakeun, teu ngarasa dinyerikeun. Lamun rek menta dihampura mah kudu ka Eti. Ceuk Haji Ahmad. Teu sangka ieu akang mah. Duh, kawibirangan pisan. Punten we ai akang mah teu terang naon-naon.
leres unggal sonten ge manehna teh sok indit ti dieu. Sugan teh leres we kaditu. Ceuk Pasamad manis siga nu eraeun pisan ku Haji Ahmad teh. Urang mah sifat oge sepuh. Laras ari anak mah anak. Mungda terang ari kana kituna mah. Sanes kitu Kang. Cek Bu Haji siga nu nyindiran. Atureup paroman Bapak Samad jadi beureum tayoh nama eraeun. Tah ayeuna mah kieu we urang bereskeun we nya. Kumaha sakedahna supados beres roes ulah aya kuciwana. Cek Haji Ahmad mutuskeun. Mangga. Telangkung ai eta mah. Akang mah ngiringan wae. Nya ayeuna urang taros we. Ka jenis-jenisna dasa naostos aya kajadian kieu oge. Ari urang mah tetep teu tiasa nyarek, teu tiasa nitah. Cenah perkawis ratna ku abdi tos dibereskeun kamari. Kumaha saur pihak ratna teh? Cek Pasamad nanya deui. Pihak ratna mah teu kuat teu kieu. Anjeunna ngarumaoskeun. Leres anjeunna teh teu acan terangeun ka Herman. Da upami tos terangeun mah cenah moal bade ngabengkahkeun. Sareng anjeunna oge teu kaabotan upami teras pegat sareng Herman teh. Mun sanes pegat hubungan sagalana, da ari hubungan kulawarga mah kedah. Ya biasa we da sami keneh sareng saderek. Ayeuna mah urang taros we jenisna. Nah bade kumaha? Ari urang madapan sifatna sepuh. Nyaluyuan we panginten. Kitu panjennya. Cek Haji Ahmad. Oh laras. Mangga we eta mah. Delangkung aji akang mah. Ukur nyaksian we lah. Sarengnya tujuan. Cek Pak Haji Ahmad. Jep sakedapan jempe. Ari Herman ngeleper bingung. Kudu kumaha nya ngajawab mun ditanya ku Haji Ahmad. Megatkeun era da kaciri pisan meureun dosana teh. Ari neruskeun ngajadikeun. Sarua bingungna. Sabab sok sieun teu jujur rumah tanggana. Jeung ongkoh duitna rada kurang. Aya oge ladang setoran. Ari ladang setoran teh ya can jadi milik manehna. Damun aya nu keuna gede mah meureun kabobolan. Malah bisa duit sorangan malik ludes. Lang Herman ngahuleng. Pikir muter terus-terusan. Uleng. Keun bae aing mah kumaha Eti. Mun Eti ngajadikeun nya aing ge nurut. Ari biaya kari kumaha engke we. Tapi ari kahayang mah Eti teh ngabedokeun ameh aing tenang moal rieu teuing kaos ayeuna. Kitu ceuk gerentos hate Herman. Manehna mah ngarep-ngarep sangkan Neng Eti ngabedokeun. Teu lila pok Haji Ahmad malik ka Neng Eti. Pokna teh. Tah ayeuna bapak rek nanya heula we nya. Cing kumaha pemaksudan Eti teh? Pok tong asa-asa atawa tong era. Meungpeung kasaksian ku sararea. Dari bapa mah teu bisa nyarek, teu bisa nitah. Ditanya kitu teh Neng Eti teu gancang-gancang ngajawab. Manehna oge sarua bingung. Rek ngajadikeun kumaha da geus meunang kateungeunna. Ari ngabedokeun da puguh gede duriat. Tapi antukna mah Eti teh eleh deet. Manehna kapaksa ngajadikeun. Keun we cenah nyeri hate saeutik mah asal kalaksanakeun.
Aduh kanca, cak 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 cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Dihanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.